Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang danguri sang pidangan dongeng Sundanya. Sim kuring mang nanang bade ngadongeng dieu. Neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jejara carios cupu saketi guriang 7 atanapi si doclo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindaran batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap di rojong ditaroelan tombol subscribe bae subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados nyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Tes parantos kauninga tetela saderek janandi anu unggul. Patarungan anu munggaran parantos rengse bakal dilajengkeun ka patarungan anu kadua. Mangga ka saderek Kuntala ti paguruan Badak Dawa sareng Nyai Pandan Arum ti paguruan Arum Jati supados naik kana luhur panggung. Ceuk mangki dinyebutkeun deui ngaran pamilon atau patandang anu kadua. Anu disebutkeun ngaran Kuntala katempo jung cengkat tina tempat tiukna. Awakna sasagetur ngeusi, setirna babaringbingan, nandakeun mibanda tanaga anu bedas. Lempangna oge mani gagah. Corelat, cele, hanjat kana luhur panggung. Teu lila dituturkeun ku saurang awewe anu make pabakean jawara. Ari umur eta awewe teh kira-kira 50 tahunan. Najan geus hanteu ngora tapi masih keneh katemong keneh geulisna. Awakna mani papel, netelakeun lain awewe sambarangan. Eta awewe teh tayalian ti Nyai Pandan Arum. Sarua baju we ngacorelat naik kana luhur panggung. Puguh we atuh anu lalaju teh seah deui pating gorowok pating ngecorowok. Pating kecawis we jeung pada baturna. Lantaran bunga bakal ngalalajuan deui anu tarung. Perebet kenang pencang geus ditabeuh. Perepet tarompet geus geus merepet. Ayo oi, geus mimitian oi. Alah, rame juga mayo. Nyaru bakal hareupan jeung si Kuntala. Jago ngora cenah euy. Kocapkeun dua jirim kiwari geus adu hareupan. Si Kuntala katempona teu seukeut ka Nyai Arum bari hanteu dilapok cacarita. Urang buktikeun Nyai, saha di antara urang anu leuwih punjul. Najan kuring geus apa Nyai teh lain awewe sambarangan. Hiji cawara wanita anu geus kasor. Tapi keur kuring si Kuntala balik kimir sok emosieun. Alus Kuntala. Jadi lalaki mah kudu gede wawanen. Soko mamaneh teh kangaranan murid kepercayaan Ki Dongala. Ulah ngerakeun sia. Sor Nyai, urang mimitian. Heak gajeleng si Kuntala maju narajang kawasna bae geus hanteu sabar. Dina tata gerak cula badakna. Kadua dampalegeuna direkepkeun ngawangun sembah luhureun sirah. Hiu, corojos, rek ditotogkeun we kana dada Nyai Arum. Tapi Nyai Arum ge lain jago kamari sore. Bisa kasebut cawara wanita anu geus moyan. Panarajang si Kuntala tengan sakilat bisa dikiwarkeun. Awakna nyerong bade sukuna teh katuhna ditarik ka tukang saeutik. Plos. Panarajang si Kuntala teh nyamos milepas ka hareup. Dina kayaan kitu. Nyai Arum suku katuhuna mata. Hiu. Rek ngajejek kana cangkeng si Kuntala nganoro kaya. Si Kuntala oge rikat kentak ngakorentelkeun badana. Bari ngalabuhkeun maneh we. Plos. Da bae suku Nyai Arum oge hanteukeun. Korejat. Si Kuntala hudang deui bari mancuk di tangtunganana. Neuteub seukeut ka Nyai Arum bari masang deui jurusna. Sedengkeun ari Nyai Arum mah sikapna tetep tenang. Malah bangun anu nangtang we mancing-mancing amarah lawan sangkan kahudang amarahna. Teteh lah gening masih atah Kuntala.
Jauh pisan jeung Guru Andika nyaeta kidongala najan tanaga maneh bedas ngan hanjakal boyot geuning. Puguh we atuh tumarapna ka si Kuntala mamaninyak beureum mamarahna mimiti bijil. Kangaranan jago ngora babari akapanci ngamarahna teh. Oh, urang teruskeun Nyai. Kuring bakal ngabuktikeun kahebatan jurus Cula Badak. Ulah nyalahkeun kuring lamun Nyai bakal narima akibatna. Hop! Hiat! Seak si Kuntala maju dina rajang gerakan beki karang cing ngabahayakeun. Mesa tengah bagian tanaga jerona marengan eta panarajang. Tapi Nyai pandan arum oge henteu cileureun sakilat ngudar karembong nanu meuli tina cangkengna. Laju eta karembong teh dikebueutekeun mapak datangna panarajang. Selengseng eta karembong teh nebarekeun seungit anu nyambuang puguh we atuh. Si Kuntala teh mani ngadangheula. Karasa mani eungap sirahna mani lieur. Jeung di tetempoan dengan dadak jadi ranyai. Allah. Gajleng. Si Kuntala kapaksa kudu ngagajleng ka tukang. Kunaon Kuntala kalah ka ngagajleng geuningan? Sapira ukur dikebutkeun ya karembong teh? Mani geus ripuh. Si Kuntala henteu nemahalan. Satekah pola we mulihkeun kayan dirina. Bari jeung ukur ngagerentes we sajeroning hatena. Allah aing geus gagabah. Aing kacurungkul hawa nafsu. Aing poho kapan Nyi Arum teh boga karembong sakti. Aduh. Hup. Iya. Berkah sapada musirkeun tanaga jerona. Kiwari kayana teh geus handeu lieur teuing. Tetempoan geus rada bengras. Ngan bae ayeuna mah cenah moal gagabah. Lantaran lamun nebikeun gagabah teh tangtu manehna bakal cilaka. Ayeuna mah aing moal gagabah. Dina narajang teh kudunahan nabas. Ulah nebikeun ka kaang seutah seungit tina karembong teh. Alah paingan atuh paingan. Eceki guru. Eta si Nyi Arum teh boga karembong sakti. Anu bisa ngeluarkeun seungit anu aneh. Alah, meh-mehan we aing teu bisa neruskeun tarung. Cek gerentes si Kuntala bari rengkenek dewe masang jurusna. Geus kitu mah cerelat gajleng heak narajang deui. Ngan bae ayeuna mah bari nahan napas. Hiuk dampaleungeun si Kuntala teh kadenge sorana manipang baraan. Pating hariuk arek nyorocos kana beuteung jeung dada Nyi Arum. Tapi Nyai Arum harita manehna geus waspada. Rikat ngebutkeun di karembongna. Ngan sakali ieu mah teu kapangaruhan ku seungit eta tina karembong. Kulantaran si Kuntala teh nahan napasna. Tungtung karembong teh beunang ditewak. Laju dibedol ku si Kuntala. Ngan orokaya. Ari ceuk pangarasana mah ku sakali ngabedol ge eta karembong teh bakal ngabolonyon. Kangaranan aya dina cekelan awewe. Tapi kanyataan nama Nyi Arum teh boga tenaga anu kacida bedas na moal eleh we ku lalaki. Najan si Kuntala musirkeun sakabeh tenaga jerona teh lah. Karembong tina cekelan Nyai Arum teh pageuh naker. Malahan Nyi Arum teh jiga anu nyeungeurikeun we di dieu netelakeun. Lamun tanaga jero Nyai Arum leuwih punjul batan tanaga jero si Kuntala. Hasok Kuntala. Nah kalah tiba berge gitu. Hasok i karembong teh gerap bedol. Gajleng si Kuntala teh kapaksa we kudu ngagajleng ka tukang bari ngalesotkeun eta karembong. Kulantaran lamun nepikeun ka isap eta seungit karembong teh tangtu bakal ngabahayakeun kana kasalamatan dirina. Sedengkeun ari Nyai Arum basa ningali musuhna ngagajleng ka tukang. Kiwari mah Nyai Arum teh miheulaan majuna rajang. Kalayang awakna ngalayang bari karembong teh dikebutkeun dewe ka si Kuntala. Si Kuntala dina kayaan henteu sia. Puguh we atuh balukarna poara. Karasa harita teh sirahna lieur. Tetempoana beuki Nyai da bogo ka isep deui atuh eta seungit karembong teh. Aduh. Nyai Arum basa ningali musuhna geus kapangaruhan ku seungit eta karembong laju karembong dikeputkeun deui.
Aneh eta karemong teh jadi heuras kawas besi. Jebrot! Nenggala pisan kana dada si Kuntala cengkang kedebu. Jirim si Kuntala tapi kena cengkang ka tukang. Bari jeung dina kayaan geus hanteu walakaya. Aduh, alah, ampun Nyai, ampun. Hudang Kuntala, sapiraku kakara oge sageprakan, geus ngajurah roh. Mana kahebatan jurus cula badak teh? Nah bener maneh teh muridna Ki Donggala. Ulah ngerakeun sia. Alah, rumasa Nyai, rumasa masih kena atah. Rumasa kuring keteter le jajaten. Alah, kuring aku Nyai memang hebat. Kuring geus teh sanggup pikeun neruskeun tarung. Ampun Nyai, ampun. Teu nanaon ari geus rumasa kateter jajaten mah. Kaula mah arek maksa kanu geus teu walakaya. Atuh ari geus karuhan kitu mah Nyai Arum teh turun tina luhur panggung. Bari dikalaprokan kuno lalajo. Hidup Nyi Arum, hidup. Hidup Nyi Arum, hidup euy. Alah, desang kata. Kalah kewe awak jangkung badak. Eleh ku ambewe euy. Biye euy biye. Ngerakeun sia. Woi, nya lalaki teh nya ngerakeun. Sugan teh nya we jago. Geningan ku bikang oge ngajula euy. Puguh we atuh si Kuntala teh mani wirang. Sasat eleh jajaten ku Nyai Arum. Bari jeung pada ngekeak kuno lalajo. Tapi eta si Kuntala teh henteu bisa kukumaha. Munial hudang we maksakeun. Kuragiru we turun tina luhur panggung. Sedengkeun ari mangkindi. Basa ningali anu tarung geus anggeus. Laju we tu ngalacat di kana luhur panggung bari pok kadenge biantara di bae. Aduh luar biasa. Sok sanaos Nyai Arum teh awewe tapi sakitu hebatna. Sakitu gagahna nembe parantos sasakseni. Pami anu unggul nyaeta Nyai Arum ti Paguron Arum Jati. Wilujeng ka Nyai Arum. Sim kuring ayeuna bade neraskeun deui kana pamilon atanapi patandang anu salajengna. Cek mangkindi arek nyebutkeun pamilon atawa patandang anu saterusna. Ngan bae memeh nyebutkeun patandang atawa pamilon anu saterusna. Dak tumadak aya ciri anu ngacerelat kana luhur panggung dukating di mana jona. Gerakana estuning cepat luar biasana. Celagadag angtung pancu. Bari carita ditujukeun ka mangkindi. Keheula Mang. Ulah waka diteruskeun euy. Dewek sirung kawa arek miluan kana ieu acara euy. Najan dewek lain ti Paguron, tapi dewek hayang ngajajal ka sakabeh jago jeung jawara anu hadir di acara. Cek eta jirim nu anyar datang ngakukeun ngaran sirung kawa. Puguh we atuh mangkindi ge mani colohok. Malahan mah lain mangkini wungkul. Najan ulalajo pon kitu di para pamilon para patandang gasup. Kijong jo salakun boga acara manehna ge ngarasa kaget. Nah saha cenah eta jalma teh bet kumawani miluan kana eta acara sagarupa. Sok padahal kapan eta acara teh diluan ku para patandang tinggal Paguron. Sedengkeun eta jalma nu anyar pinang ieu teh dukating ti mana asalna. Alah punten Aden. Saha Aden teh? Ayeuna teh kadenge ku jejebir maneh Mamang. Kapan tadi ge disebutkeun ngaran dewek teh Rungkawa. Dewek ngahaja arek miluan kana ieu acara. Kabeneran para jago jeung jawara tunggal Paguron kumpul di dieu. Ku kituna dewek hayang ngajajal. Alah punten Aden. Kapan ieu acara teh diiluan ku wakil ti Paguron nu parantos nampi serat ondangan. Ari Aden ti Paguron mana ieu teh? Dewek mah hanteu boga Paguron. Dewek ti Gunung Halimun. Puguh we atuh mangkini teh mani bingung. Laju ngareret ka Kijong jo salaku pupuh Paguron di eta Paguron Watu Saga anu ngayakeun eta acara. Anu direret teh surti laju we ngalacat kana luhur panggung. Pok teh carita ditujukeun ka sirung kawa.
Saha kisilah teh jeung ti paguron mana ieu teh? Ngaran dewek Rungkawa ti Gunung Halimun. Dewek mah lain urang paguron. Ai hampur. Ieu acara teh ukur di iluan ku sakur-sakur. Nyawa wakeh tunggal paguron anu geus narima surat uleman. Wayahna saderek Rungkawa sok andika teh hantri menangkeun miluan kana ieu acara. Jeung panuhun ulah arek nyieun kaributan. Saha teh euy? Bet wani-wani cacapek sarupa kitu kadawek. Ngaran kaula Jongjo. Kula teh lamun dipercaya mah anu ngayakeun ieu acara sakaligus pupuh dieu paguron Watu Saga. Jadi iya pupuh paguron Watu Saga teh nu ngaran si Jongjo teh anu kasohor boga tapak sawidak. Kumaha ki Jongjo? Na meunang dawek kajaja sakabeh nu hadir dieu patematan kasup si laing. Sikep jeung kecap-kecap si Rungkawa teh sakitu garihana bade jeung hanteu ngahargaan pisan eta ka Ki Jongjo. Tapi Ki Jongjo salaku cekokolot maneh teh bisa nenangkeun maneh, hanteu gampang kitu we kapancing ngamarana. Nah naon atuh maksud anjeun nu sabenerna Rungkawa? Nah teu ngarti kapan dewek teh hayang ngajajah sakabeh jago atau jawara nu aya di ieu acara. Jadi kitunya. Heuk bae atuh ari kitu mah. Pek lamun hayang ngajajal mah ngan bae memeh ngajajal para jago jeung jawara anu milu hadir di acara. Wayahna kudu adu hareupan heula jeung kaula. Taya bayana alus ke langsung jeung si laing Jongjo. Sakaligus jeung pupuh ieu paguron Watu Saga anu geus kasohor boga tapak sawidak. Sok lah urang tarung jeung aing. Urang ijen jajaten watu tunggalan. Alah kumaha ieu teh agan? Najanten kieu teh. Tenang. Sok we ayeuna mah turunkeun. Ieu si Rungkawa teh bakal dising hareupan ku kaula. Ceuk Ki Jongjo tah turun ka mangkini. Atuh geus kitu mah mangkini teh laju kura-kitu turun tina luhur panggung. Sedengkeun ari eta Ki Jongjo, maneh teh saya ka diri we arek ngungkulan eta pangacau nyaeta si Rungkawa di Gunung Halimun. Sakabeh para pamilon atau patandang anu nyaksian kana eta kajadian maneh teh ngarasa kaget. Nah saha cenah eta jalma nu ngaran si Rungkawa teh? Ayaku lancang wani pisan ngaganggu kana anu mangsuna eta acara. Atuh di antara pamilon loba anu ngalobrol we. Pon kitu di antara nu lalajo pating kacowis Nyai Arum anu tadi tas tarung jeung si Kuntala oge. Kadenge keur ngobrol jeung muridna nyata Nyi Laras. Teteh lagi geus aya pangacau Nyai. Mohon ambu. Nah saha eta si Rungkawa teh? Nah ambu uning ngajago ti mana? Ari kadenge ku ambu mah cenah ti Gunung Halimun. Tapi ambu sorangan kakarang ngadenge aya jago ti Gunung Halimun. Jelas eta si Rungkawa teh lain urang paguron. Nilik tina kaayaan jelas jalma jahat anu boga maksud bikin ngacaukeun ieu kaayaan. Nya mohon ambu, mudah-mudahan we atuh Ki Jongjo teh tiasa ngungkulan eta jalma jahat. Nyai Pandan Arum jeung Nyi Laras anu jadi muridna teh musirikeun deui paneuteup ka luhur panggung. Sedengkeun di antara anu lalajo sarua bating kacawis we jeung pada baturna. Nah saha cenah eta jalma teh? Jago ti mana bet wanian ngaganggu kana lumangsungna eta acara. Malahan aya ku somong cenah bet hayang ngajajal ka sakabeh para jago jeung jawara anu hadir dina eta acara. Wanian nya euy ta jelema teh. Wani-wani ngaganggu kana ieu acara. Kapan jelas nu hadir teh lain jalma biasa wungkul. Tapi para jago jeung jawara teh unggal paguron. Kaasup Ki Jongjo salaku pupuh paguron di ieu paguron Watu Saga. Nya euy. Eta jalma nu ngaran si Rungkawa teh jalma jahat jiga nama.
Tuh tinggal itu. Kalahkan nang tang ka Kijongjo. Manila dege pasti bakal ijan jajaten. Nya keun lah sina diwarah ku Kijongjo. Jalama kitu mah tuman lah. Bener we di luhur panggung. Kijongjo jeung si Rungkawa teh geus adu hareupan. Asok. Gerak keterukeun sakabeh pangarti jeung pangabiasa si laing Jongjo. Hayang nyaho. Nepikeun ka mana kahebatan ilmu tabak sawidak teh euy. Ulah sombong Rungkawa. Lamun sia hayang ngarasakeun akibatna mah heuk. Ari kitu mah ku kaula bakal dibuktikeun. Tadah Rungkawa. Kijongjo laju ngamimitian muka Panarajang. Dampalengan katuhna teh dikebutkeun. Aneh atuh mitra. Dampalengan katuh Kijongjo teh ngadadak jadi ngareaan atawa ngalowaan. Pating hariuk pating sarawuk Narajang ka si Rungkawa. Tapi si Rungkawa mireungeuh jurus tapak sawidak anu kacedah hebatna henteu ieu sieun atawa geumbeur. Sikapna tetep tenang bari jeung nyobaan nadah eta Panarajang. Geduk des. Bari sakapeung menjejeralatan di antara sambaran-sambaran Dampalengan Kijongjo anu ngadadak sakitu lobana. Ukur sakitu kahebatan ilmu tapak sawidak teh euy. Puguh we atuh Kijongjo teh mani ngaranjuk kaget tetela geuning ieu jalma nu ngaran si Rungkawa teh bisa ngimbangan ilmu tapak sawidakna. Samalah tina bentrokan dua kekuatan. Bisa kanyahoan lamun tetela si Rungkawa teh mibanatan ka jero anu can kaukur nebikeun ka mana cenah kekuatanana. Tetela ieu jelema teh lain jalma biasa. Boga tanaga jero anu hebat. Jeung bisa ngungkulan ilmu tabak sawidak aing. Kayak kieu mah aing ulah gagabah. Kitu cenah cekeun teh sate Kijongjo teh bari museurekeun perhatianna ka si Rungkawa. Anu katempo jika anu arek kamimitian maju Narajang. Bener we. Si Rungkawa teh kiwari mah manehna arek mihlaan Narajang. Seak, ajeleng gerakanna mung cepat jeung ngabahayakeun. Atuh Kijongjo ge henteu cicingeun, rikat ngebutkeun kadua Dampalenganna. Wus. Dampalenganna teh ngadadak jadi ngalobaan. Anu mangrubakeun bayangan-bayangan leungeun teh mapak datangna Panarajang si Rungkawa. Tapi si Rungkawa harita teh cecerelatan ciri di antara sambaran-sambaran Dampalengan Kijongjo. Geduk des. Jarek-jek Kijongjo teh kadorong ka tukang aya kanana dua lengkana. Sedengkeun ari si Rungkawa mah ukur mun urang salengga. Sakadaban mah Kijongjo teh ukur ngahuleng we ngaraga meneng. Bari jeung tina juru bibir teh ngalih getih anu katempo hideung. Gebeg atuh Kijongjo mani ngagebeg tetela. Eta musuhna teh boga kakuatan racun anu kacida kuatna. Tetela. Ieu jelema teh tenaga jerona nyidem kakuatan racun. Cilaka. Moal kitu. Ieu jelema teh boga ilmu Braja Ludira anu geus dilatih dimenangkeun. Cekeran teh sate Kijongjo manehna reuas kulantaran geuningan cenah eta musuhna teh boga kakuatan racun anu pohara kuatna. Boa-boa cenah ta si Rungkawa teh boga ilmu anu geus dilatih dimenangkeun atawa dilarang nya boga ilmu tapak Braja Ludira. Sedengkeun ari si Rungkawa basa mireungeuh musuhna teh karah ka ngahuleng bari ngalai getih hideung tina juru bibirna. Atuh katempo mani bunga. Kumaha Jongjo? Karasa ieu mah. Kumaha kahebatan ilmu aing? Asok. Urang teruskeun ditarungna euy. Sabenerna si laing teh Rungkawa. Tetela geuningan. Sia teh ngagunakeun ilmu anu teu dimenangkeun deuleu. Kunaon kaget? Kulantaran tanaga jero dewek nyidem kekuatan racunnya. Nya. Buah-buah sia teh boga ilmu tabak Braja Ludira. Teu salah sia Jongjo.
Ku kituna sakur-sakur para jago jeung jawara nu aya di acara moal anu mampu pikeun ukulan aing sirung kawa deuleuh. Sakabeh anu lalajo basa mireungeuh kaayaan Ki Jongjo kawas anu ribu. Bugoe atuh mending ngaranjuk kaget teu nyangka cenah. Lamun eta sirung kawa teh tetela geuning lain jalma sambarangan. Jelas-jelas Ki Jongjo anu geus kasohor boga ilmu tapak sawidak katempo kawas anu tatu di jero. Tinggal ambu, kunaon eta Ki Jongjo teh sapertos anu ripuh geuningan ambu. Nya teu sangka eta sirung kawa teh tetela geuningan hebat. Kayak kiamat cilaka. Ki Jongjo kudu sagancana dibantuan dagoan Nyai. Ambu ayeuna bakal naik kana luhur panggung. Nya ambu. Mangga. Nyai Pandan Arum henteu cicingeun basa mireungeuh Ki Jongjo dina kaayaan ribu teh laju we atuh ngakajeleng ngalacat kana luhur panggung bikeun mantuan Ki Jongjo. Kulantaran eta Nyai Pandan Arum teh anu mibanda ilmu atau tingkat pangabisa anu satata jeung Ki Jongjo. Ngerasa penasaran nah saha eta jalmana nu ngaran sirung kawa teh tetela geuningan lain jalma sambarangan. Euleuh mitra, waktosna geuning parantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajara carita cupu sakti Kuriang 7 atanapi si Doclo. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirangannya. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat.